Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah ahli pangaosan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana kitab Safinatun Najah halaman 18. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya genep. Al awalu ari nu kahijina an-niyatu eta niat. Asani ari nu kaduana ghuslul wajhi eta ngawasuh rarai. Asalisu ari nu katiluna ghuslul yadaini eta ngawasuh panangan dua ma'al mirfaqaini sarta siku dua nana. Arabi'u ari nu kaopatna mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minar ro'si tina sirah. Al khamisu ari nu kalimana ghuslur rijlaini eta ngawasuh sampean dua ma'al ka'baini sarta memuncangan dua. Asadisu ari nu kagenepna at-tartibu eta tartib. Hadirin jamaah sadayana, dina ieu pasal rek bade ngajelaskeun parduna tayamum. Parduna wudu. Parduna wudu teh sadayana aya genep. Hiji niat, dua ngawasuh rarai, tilu ngawasuh panangan dua sarta siku dua nana, kaopat ngusap sirah, kalima ngawasuh sampean dua sarta memuncangan, kagenep tartib. Nomor kahiji niat. Naon ngaran niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi. Jadi ngaran niat teh ngamaksud hiji perkara bari dibarengan ku migawena. Lamun ngamaksud hiji perkara teu dibarengan ku migawena eta lain niat. Ngaranna ngajam. Berarti dina wudu oge lamun urang keur wudu nalika ngawasuh panangan, pan ari mimiti wudu teh nyaeta ghuslul wajhi, kedah ngawasuh rarai. Berarti dina wudu ketika nepina cai kana rarai didinya niat nawaitul wudu'a. Tapi lamun teh mah karek nu ngawasuh panangan geus nyebatkeun nawaitul wudu'a eta can kaasup naon? Can kaasup niat. Margi can mimiti wudu. Matak seueur anu gagal paham dina bab niat, loba jalmi anu nyebatkeun niat tungkul tos dituliskeun ku Allah. Sajami nu rek midamel kasayan ku niat tungkul tos dituliskeun. Laras eta teh, tapi naon ngaran niat? Ngaran niat teh qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Ngamaksud hiji perkara bari dibarengan ku migawena. Atuh lamun teu dibarengan ku migawena eta henteu kaasup niat. Contoh seperti jalmi, abdi teh bade angkat ngaos, can init ngaji, can persiapan, can mawa kitab, can naon, eta can dituliskeun. Naon margina can ngasup niat. Niat mah tos jelas nyana kantongna, nyana kitabna, tos angkat ka pangaosan, gek calik dina majelis ilmu, karek gek calik geus aya nu nyusul ku incu ibu, disusul. Ibu itu aya tamu, tah wih deui tah nu kitu mah sabab tos gek dina tempat majelis ilmu eta name dituliskeun. Uyah deui kina bab wudu. Jadi dina niate ngaran niate qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, ngamaksud hiji perkara bari dibarengan ku migawena. Ari tempatna niat wa mahalluha al-qalbu. Tempatna niat mah dina hate tempatna niat. Wa waktuha ari waktuna niat dina nalika keur wudu mah nyaeta mimiti nepina cai kana rasan rarai. Contoh misalnya nyenak cai, begitu nepi na cai kana rarai neme didinya nawaitul ghusla. Bade teh mah kada nepi na kadieu mimiti nawaitul wudu'ana teh ditu handap heula atawa nepi ti luhur heula teu nanaon ngan sadayana setelah terniat ieu dina rarai kedah ka wasu. Hiji niat. Sedengkeun saur Kanjeng Nabi
Innamal a'malu biniat, sahna amal-amalan teh tergantung karena niat. Naon si gunana niat? Gunana niat teh litafarruqi bainal ibadah wa ghairiha. Jadi gunana niat teh keur ngabedakeun ibadah sareng lianti ibadah. Contoh seperti urang seperti bos dina adus, mandi. Mandi nu make niat jadi ibadah, mandi nu teu make niat teu jadi ibadah. Matak nu paling penting dina niat. Sesuai sarang pidau Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan innamal amalu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pastina sah amal-amalan teh tergantung karena niat. Sareng pikeun hiji jalma, setiap pikeun jalma ari perkara nu nganiatan ieu jalma. Jadi nu nangtukeun eta niat. Hiji tah. Terus niat dina wudu, niat dina wudu teh ayan wiya ahadu salah sati umurin. Dina niat dina wudu meunang nganiatan ku salah sahiji tilu perkara. Naon wae tilu perkara teh? Hiji meunang ayan wiya raf'al hadasi, hiji meunang niat ngaleungitkeun hadas. Contoh seperti dina begitu nepina cai kana rarai teh niat abdi ngaleungitkeun hadas alit. Kadua meunang deui nganiatan teh awi toharota, meunang nganiatan niat abdi susuci tina hadas, anil hadasi tina hadas alit. Katilu meunang deui nganiatan katilu ayan wiya fardol wudu'i. Katilu meunang nganiatan niat fardu wudu. Contoh begitu nepi niat fardu wudu sah. Ngan umumna gitunya nu langkung abdul mah sadayana nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardo lillahi ta'ala mangga. Nu penting ngan ulah sampai terjadi mangmang hayang ngudag kana pasunahan nepi ka nu fardu naon tinggalin. Jadi kewajiban dina niat keur wudu aya 3. Hiji meunang nganiatan ngaleungitkeun hadas, 2 meunang nganiatan teh niat susuci, katilu meunang nganiatan fardu wudu. Teraskeun nomor kadua fardu na wudu teh asani goslul waji. Nomor kaduanya eta ngawasuh rarai. Ari batasan rarai punten. Batasan rarai bade istri bade pamaget sami. Nyaeta lamun ti luhur ti mimiti tungtung jadina buuk. Nah, ti handap 2 gado, ti gigir pepentil ceuli nu hiji sampai pepentil ceuli hiji deui. Takumargi batasan rarai teh ti handap 2 gado nu aya tulang ieu, ti luhur tungtung mimitina jadi rambut, ti gigir 2 ceuli. Naon bae nu aya batasan rarai itu wajib kawasuh. Ari ngaran goslu sailanul mai, kadah ngocor cai benten sareng masu. Ari masu mah cekap diusap ku babaseuhna. Punten. Ketika dina rarai urang teh misalna aya rambut sapertos aya kumis, gitunya aya jangot, lamun kumis mah ieu wajib diwasuh luarna, dohirna sareng batina. Jadi kadah sareng jero-jerona upami kumis. Itunya bade kumis nu kana atanapi kumis anu ipis. Upami jangot heg jangotna jangot pamegat, heg pamegat teh jangotan, tergantung jangotna. Lamun jangotna pamegat teh jangot kandel, ari ngaran jangot kandel teh ketika diajak ngobrol anu jangotana teu katingali kulitna, eta disebut jangot kandel. Ta eta mah cukup diwasuh luarna wungkul. Tapi lamun jangot nu ipis, sok aya pan jangot nu ipis, air patokan jangot ipis teh ketika diajak ngobrol dipayuneun ieu kulit jangot teh katingal. Ta eta mah wajib dibersihan sareng jerona ketika itu jangot. Teras deui batasan rarai teh punten. Ieu kumaha gadona pan batasan rarai teh gado, tah gadona oge kedah kawasuh ieu 2 gadona. Teras naon bae anu jadi dina rarai, misalna aya daging jadi cek paripaosna aya pereup nolol, eta kudu kawasuh sadayana. Termasuk rambut nu aya dina rarai sapertos upami pamegat mah godeg. Ta ieu godeg teh margi godeg ayana dina naon? Dina batasan rarai ieu godeg kedah kawasuh luarna sareng jerona.
Kumaha upami teh mah istri heg aya janggotan ngan can ningal sim kuring istri nu janggotan, istri mah janggotna istri rek janggotna ipis atanapi kandal wajib kadah kawasuh luarna sareng jerokna dohir sareng batinna. Tah punten anu peryogi disampaikan ku sim kuring dina perkawis wuduna istri seueur istri anu wudu nah teu sah. Nah kumaha nu teu sah punten pan di pameget mah ieu rambut nu aya dina di dia disebutna godeng, di istri mah camang. Nah disebutna ai camang rata-rata istri mah kan benten sarang pameget, camang mah rata-rata ngarumbai panjang. Tah naon bae nu aya dina batasan rarai termasuk camang istri atanapi godeng istri itu wajib kawasuh. Matak ketika wudu istri kade ieu rambut camang di dia teu kengeng ditilapkeun ka pengker. Pana osoknya istri mas seseuna wudu teh si camangna rambut nu di dia eta di tilapkeun ka pengker terasa diwasuh heg ieu teu kawasuh itu teu sah wuduna. Naon sababna? Sabab rambut nu aya dina batasan rarai teu kawasuh. Kedah kumaha atuh? Wajib kawasuh. Ieu godeg atanapi camang di istri kumaha carana? Matak istri ketika ngawasuh rarai tah si camang ieu teh kudu dikitukeun. Nah, pan panjang kedah kawasuh margi upami ditilapkeun ka pengker ye istri berarti rambut nu ngarumbay tina camang tina godeg eta teu kawasuh berarti henteu sah. Kali deui rukun wudu nomor kadua batasan anu aya dina rarai ti luhur tungtung mimiti jadi rambut ti handap dua gado ti gigir pepentil ceuli nepi ka pepentil ceuli deui itu kedah kawasuh baik itu rek aya daging jadi atanapi bulu atanapi rambut nu aya dina batasan rarai itu sadayana wajib kawasuh. Dua tah bahkan upami istri mah hukumna teh wajib isolul ma'i kudu nepi na cai kana eta kulit sok sanajan handal dina jangot atanapi dina gado istri misalna upami ieu istri aya janggotan. Dua tah jadi parduna wudu aya genep hiji niat nomor kadua ngawasuh rarai katilu asalisu goslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nomor katilu parduna wudu teh nyaeta ngawasuh panangan dua sarta siku dua nana. Tah siku dua nana ieu kedah kawasuh. Naon margina? Margi ieu siku batasan panangan. Naon bae anu aya dina panangan ti mimiti tungtung dampal panangan sampai siku kedah kawasuh. Ari sikuna wajib kawasuh wajib sabab ieu batasan panangan. Ayat keterangan saur usul fikih malayatimul wujub ila bihi bahwa wajibun. Moal sampurna eta wudu, moal sampurna perkara anu wajib kecuali kudu ngumahna eta perkara maka ngumahna eta perkara hukumna jadi wajib. Wudu moal sampurna ieu ngumah panangan kecuali ieu batasan naon batasan sikuna kedah kawasuh. Supados sampurna dina wuduna langkungan teu nanaon dina lebah siku. Teras deui termasuk dina naon dina wudu ngawasuh batasan panangan teh naon bae nu jadi aya dina panangan itu kedah kawasuh termasuk rambut-rambutna aya bulu rek kandel bulu nu ipis itu kedah kawasuh termasuk isolul ma'i kudu nepi na cai kana kulit. Kumaha lamun teh aya nu ngahalangan? Misalna nu ngahalangan teh misalna bapak-bapak teh tos ngome paralon. Berarti tos ngome lem paralon sedengkeun lem paralon napal dina kulit eta teh ngahalangan nepi na cai kana kulit atuh wuduna henteu sah. Naon margina kahalangan ieu nepi na cai kana kulit ku lem paralon satitik wayahna kedah dibersihan heula. Itu dina batasan wudu dina ngawasuh panangan dua. Dina panangan dua. Ras deui naon bae nu jadi misalna nu jadi dina panangan misalna dina panangan teh kan umumna 5 heg aya daging jadi misalna jarina aya nu genep 7 saberji itu wajib diwasuh sadayana.
naon bae nu aya dina batasan panangan. Kaopat ar-rabi'u masusaiin minar ro'si. Nomor kaopat parduna wudu teh nyaeta ngusap perkara tina mastaka. Jadi ngusap sebagian tina mastaka. Ari patokan mastaka bunten bade rambut mastaka keneh gitu, bade kulit mastakana di dia diusap mangga atanapi bade ngusap di dia ge teu naon, nu penting asal dina batasan mastaka. Kumaha lamun ngusap rambutna teh heg rambut anu panjang keluar tina batasan mastaka, bade istri bade pamegat pan sok aya rambut nu ngarumai ka dieu wuduna teh nu diusapna teh mastak rambut nu di kaluar di dieu eta mah teu sah. Naon margina teu sah? Margi eta mah kaluar tina batasan mastaka. Bade nu diusap nama rambutna atanapi kulit mastaka, nu penting aya dina batasan mastaka. Nomor kalimana parduna wudu teh nyaeta awihan deui nomor kaopat teh masusaiin ngusap. Ari ngusap benten sareng goslu, ari goslu masalanul mai ngocor caina kudu aya nu ngocor ai masuk mah cekap ku babasehna. Kalima al khamisu goslu rijlaini ma'al ka'baini. Nomor kalima parduna wudu teh ngawasuh sampean dua sarta mumuncangan dua nana. Jadi mumuncangan nana ge kedah ka wasuh. Oge perkara nu ngahalangan kana sampean bisi aya perkara nu ngahalangan kana sampean kudah naon nepina cai kana kulit eta sampean kedah dileungitkeun heula sapertos kokotor atanapi lem kedah dibersihan heula. Kagenep asadisu atartibu nomor kagenep nyaeta tartib. Jadi tartib teh nu ti heula kudu diheulakeun, nu pandeuri kudu dipandeurikeun. Sapertos kumaha? Sapertos ngawasuh rarai kedah ti payun. Teras naon deui? Teras ngawasuh sampean panangan dua, teras ngusap mastaka ngawasuh sampean dua. Timbul pertanyaan, kumaha lamun wudu na teh ngajleng langsung ka cai ka walungan atanapi kana balong gitu disakalikeun gajleng, begitu gajleng teh nawaitul wudu ali rafil hadasil asgori, naik weh langsung ka mana? Naik langsung ka darat. Ta eta mah nu jadina teh rarai wungkul gitu, kecuali ngajleng ka balong teh usap sadayana baringan niat ngawasuh rarai bari di balong nu langkung ti dua kulah teras panangan teras mastaka diusap teras sampean eta mah meunang. Lamun sakaliguskeun bareng gajleng nawaitul wudu langsung naon dibarengkeun itu nu sahna hadas naon ngabersihan rarai wungkul. Jadi nu kagenep tartib. Kesimpulan parduna wudu teh aya genep, hiji niat, dua ngawasuh rarai, katilu hiji niat, dua ngawasuh rarai, tilu ngawasuh panangan dua sarta siku dua nana, kaopat ngusap perkara tina mastaka, kalima ngawasuh sampean dua sarta memuncangan dua nana, kagenep tartib. Ngaran tartib nu ti heula kudu diheulakeun, nu pandeuri kedah dipandeurikeun. Rupina pangaosan ti sim kuring cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.